Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 74. Jajaran kalimat dihanap. Jajaran kalimat dihanap. Wal maqalatus sadisatu jeung ari ucapan anu kagenep. Wal isruna jeung ka-20 tegasna ucapan anu ka-20 genep, bahasan anu kagenep 20 genep. Eta ansakikin katampi tiseh Sakib al-Balqiji anu bangsa Balqi. Naon annahu sayaktosna Sakib eta kola parantos ngadawuh Sakib dawuhanana kana Ibrahim ibnu Adham, kana parantos aya sa Ibrahim ibnu Adham, Sayyid Ibrahim bin Adham radhiyallahu an eta yamsi angkat mapah eta Sayyid Ibrahim bin Adham pi aswaqil Basrati dina lebat pirang-pirang pasar nagara Basrah. Fajtama'a mangka teras kempel saha annasu manusa ilaihi ngabujeng ka Sayyid Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Qala ngadawu sa Ibrahim ibnu Adham, Sayyid Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, hina sa'aluhu dina mangsana dina waktuna naranyakeun eta manusa kabeh ka itu Sayyid Ibrahim bin Adham, naranyakeunana an qaulhi tina perkara tina urusan tina masalah dawuhan Gusti Allah Ta'ala hal ngamahaluhur Gusti Allah. Anu mana dawuhan Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Naon ulang hartosna ud'uni astajib lakum teh. Wa inna jeung sanyana jeung sayaktosna jisim abdi sadaya mundu dahrina do'mu dina tingawitan waktos ngadua jisim abdi sadaya falam yastajib mangkan teu ngaijabah Gusti Allah lana ka jisim abdi sadaya faqala mangka ngadawuh Sayyid Ibrahim bin Adham ai Ibrahim tegasna Sayyid Ibrahim, ya ahlal Basrati, ya ahli-ahli negeri Basrah, li annahu karana sanyana kalakuan eta qad mata teman-teman geus paeh naon qulubukum pirang-pirang ati maraneh kabeh min asrati asya'a paehna tina 10 sisi tina 10 pirang-pirang perkara nu jadi sabab paeh ati teh. Fakaifa mangka kumaha yustajabu rek diijabah, mangka kumaha rek diijabah naon doa hukum doa maraneh kabeh. Awwaluha ari anu kahijina tina itu anu 10 eta annakum sanyana maraneh kabeh eta arabtum arapal maraneh kabeh Allah aka Gusti Allah annahu kana sanyana Gusti Allah teh eta khaliqukum anu nyiptakeun ka maraneh kabeh wa razikukum jeung anu ngarizkian ka maraneh kabeh walam tu'addu tapi bari henteu nyumponan maraneh kabeh haqqahu kana hakna Gusti Allah. Bi an lam ta'buduhu sacara henteu aribadah maraneh kabeh ka Gusti Allah kama sacara perkara amarokum anu parantos marentah Gusti Allah ka maraneh kabeh kana eta perkara. Wasani jeung di ari anu kaduana eta annaku sanyana maraneh kabeh eta qad
qara'tum eta qara'tum geus maraca maraneh kabeh kitab Allah ikina kana kitab Gusti Allah tegasna kana Quran walam ta'malu bari henteu ngamalkeun maraneh kabeh bi kana eta kitabullah ae bimadmunihi tegasna kana kandunganana eta kitabullah teh wasali sujeng di ari anu katiuna eta anakum sanyana maraneh kabeh eta idda'altum ngaku maraneh kabeh ada wata iblis kana ngamusuhna iblis wawalaitumuhu jeung naluturkeun maraneh kabeh ka iblis eta baktumuhu tegasna naluturkeun maraneh kabeh ka iblis bi awamirihi dina pirang-pirang parentahanana eta iblis warabi ujeng di ari anu kaopatna eta anakum sanyana maraneh kabeh eta iddaitum ngaku maraneh kabeh hubbar rasuli kana cinta ka rasul wa taraktum sarta bari ninggalkeun maraneh kabeh asarohu kana amalanana eta rasul aya amalahu tegasna kana amalanana kana padamelanana eta rasul wa sunnatahu jeung kana sunnahna eta rasul aya tariqatahu tegasna kana perjalananana eta rasul falam tak tadu mangkah teu anut maraneh kabeh bihi ka eta rasul wal khamisu jeung deui ari anu kalimana eta annakum sanyana maraneh kabeh eta idda'aitu ngaku maraneh kabeh hubbal jannati kana cinta ka surga walam ta'malu bari henteu ngamalkeun maraneh kabeh laha karana pisurgaeun ailam ta'malu tegasna henteu ngamalkeun maraneh kabeh al amala kana amal al musila anu bisa nepikeun ilaiha kana itu jannah teh masalah bahasan pembicaraan anu ka-20 genep nu aya dina kitab Nasoihul Ibad ieu nyata bade nyarioskeun anu katampi ti Syekh Sakik Al-Balkhi radhiyallahu anhu mantanana nyata seorang waliullah seorang aya namun tamah waliullah mantanana nyaeta ngadawuhkeun cerita nyarioskeun caritana nyaeta manakibna salah satu manakibna Said Ibrahim bin Adham waliullah radhiyallahu anhu ieu teh dina hiji waktos Said Ibrahim bin Adham mantanana naeja nuju angkat ka pasar Basra atunya da dina saat-saat aya namun tama eta masih kana kehormatan keagungan kemuliaan para ulama jadi masing aya namun tama lompat ulama pasti pada ngajungjung pada bari ngadeug aya namun tama aya ulama komo ieu ulama besar wali aya namun tama besar atuh ninggal aya namun tama aya Said Ibrahim bin Adham ka pasar urang-urang pasar berarti urang-urang pasarna oge harita mah nyaeta ahli-ahli pasar anu beragama sok ayeuna aya ajengan sakumaha aya ulama ayeuna ka pasar mah ayeuna kumaha ieu teh abdi teh kira ngartos dina bab dagang kumaha hukumna ayeuna mun teh moal ayeuna mah da boro-boro ka pasar mesti ka tempat pengajian oge da penasaran kana ilmu agama kamu aya namun tama asup ka pasar ajengan asup ka pasar tuluy mempermasalahkeun aya namun tama naon agama di pasar da harita mah kitu dan cenah aya namun tama geuningan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu jadi mantenanana Quran aya di pasar
tuluy bahasan ilmu eta aya di pasar. Jadi nanaroskeunana teh aya namun teh di pasar. Dak anjeunna kagungan toko pan aya kagungan jongko aya di pasar. Harita. Jadi masih kena aya namun tama atan aya namun tama kotor tingkal ayeuna kitu aya namun tama zaman teh harita mah saronokna aya namun taka ulama sonokna kana ilmu sonokna ka ahli ilmu begitu lebat ka pasar pada ngaromrong pada ayeuna ngaromrong ku ahli-ahli ayeuna pasar nya eta ieu ngadeg-degna ka ulama teh aya-ayana mah ada sagala oge ditinggali-tingali teh barokah gitu tah eueuh gawean gitu ayeuna mah ditinggali-tingali teh barokah gitu eueuh gawean gitu barokah oge lamun barokah gawean gitu barokah teh lain ayeuna barokah teh beres urang ayeuna mun teh ngaji abi mah barokahna we gitu teh hayang ayeuna mun mikir gitu pokona mah abi mah barokahna we jawab ayeuna hees jawab ayeuna mun teh hees menang naon abi mah sanes ayeuna mun teh mah da tetebihun abi mah kana ilmu mah gitu abi mah ngalap barokah we gitu jadi barokah teu digawean barokahna teu digawean tingalikeun ayeuna mun teh mah anu ahli barokah ayeuna ulama begitu ayeuna mun teh sumping Said Ibrahim bin Adham teras ayeuna mun teh diromrong ayeuna ku urang-urang pasar lajeng nanaroskeun coba urang ayeuna mun tama tukang ruang riung di masyarakat anu tiap-tiap riungan dirinya aya keilmuan asa pernah kawas nu ngarti we gitu lamun urang malah contohna minang ayeuna dicaritakeun lamun dina masalah syukuran geuning ayeuna mun tama sok ayeuna nyarioskeun ajengan teh bangsa ayeuna ustad teh la in sakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasad sabenerna dasar kahartieun acan mesti ngabamblam gitu oge gitu sabenerna mah tapi teh hayang ngarti gitu apaan kieu jelema teh la in sakartum la azidannakum lamun marane syukuran pasti ku aing ayeuna mun tambahan tambahan nikmat tapi nu karasa kalah ka bangkrut nah kumaha teh la azidannakum gitu baik ayeuna mun teh naon ilain sakartum la ajidanakum teu ayeuna mun teh mongko ayeuna mun teh ieu teh lamun syukuran pasti tamatang kalah kaririwit da eta teh mun dinyakeun pasti nanyakeun ka dinya masyarakat ngan pada ieu we pae we kitu ayeuna mun teh eta hatena da pasti nyusul ka dinya teh kumaha ieu teh maksudna la ajidanakum teh nah saperti ayeuna mun teh ieu para ahli pasar naroskeun nakulan kan Allah teh ngada kudu muni kudu ngadaroa maraneh kabeh ka kami astajib lakum pasti ku aing diijabah sementara cenah nyisim abdi ieu sadaya ngadoa mah teu sore teu isuk teu beurang teu penting hayo tapi ka ieu namun tama ieu tapi ka ieu namun tama teh kohal teh paribasana sungut Allahumma tapi geuning palam yastajib lana kalah ka ieu na beuki ripu kalah ka beuki susah kalah ka beuki mah loba masalah geuning ayeuna mun tama Allah janji astajib dek ngaijabah teh geuning abdi teu diijabah wae nah ieu salah satu jawaban ya teh engke bisa dia ayeuna mun teh jawaban anu lain kieu atau nyaeta anu jawabanana lain dina sisi lain ieu mah ayeuna jawaban anu berkaitan sareng Said Ibrahim bin Adham kieu cenah ieu urang-urang Basrah bisi teu apal maraneh kabeh nu jadi penyebab doa maraneh teu ijabah sabab maraneh kabeh pahe hate sabab biji ti jelema ayeuna anu ngadoa anu jelemana paeh hate moal diijabah jadi sing hore ijabah teh bersyarat gitu jadi astajib teh aya naon dinya aya syarat teu mutlak astajib teh dinya aya syarat jadi rek ngaijabah kami kana doa dengan catatan kitu tah salah satu catatan teh hate maneh tong paeh gitu baik ngadawa ayeuna maraneh kabeh ayeuna kaing pasti ku aing dijawab dengan catatan hate maranehna ulah paeh naon ayeuna mun teu paeh hate di mana paeh hate nyaeta teu aya tina 10 sisi nu
nu disebutkeun jelema anu maot hate pae hate anu ketika ngadoa moal diijabah. Nu kahiji ieu maras ka urang geus ayeuna mun telah dah gitu ayeuna mengakui orang teh. Nu kahiji maraneh kan apal ka Allah, pan ayeuna mun teh yakin ka Allah, pan wawuh pan nyaho ka Allah bahwa Allah teh nyaeta anu nyiptakeun maneh jeung nyiptakeun sagala anu dilakukeun ku maraneh eta teh diciptakeun ku Gusti Allah. Kadua nyaho pan maraneh oge yakin bahwa Allah anu ngarizkian walam tu'adduhu haqqa, tapi naha atuh maraneh kabeh teu ngajalankeun teu ngalaksanakeun teu nyumponan kana hak-hakna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus saeutik hiji ge paingan kumaha atuh bi an lam ta'buduhu maraneh kabeh henteu ibadah ka Gusti Allah sacara ayeuna mun tama Allah geus marentahkeun nyaeta ari ibadah teh kullu ma'bud ilah sakur anu digugu ku urang eta teh ngaranna teh ilah, ngaranna teh pangeran. Ngaranna teh pangeran urang. Jadi lamun urang ayeuna mun tangagugu kana piduiteun atawa kanu ceuk duit eta jadi hamba duit gitu. Jadi abdi dirham, jadi hamba duit. Tuh. Lamun ayeuna mun tama urang ayeuna mun tangaguguna teu pangeran kajeun kahayang duit. Kajeun ayeuna mun tama kahayang ceuk duit gitu. Lamun ayeuna mun tama bertentangan bertolak belakang jeung parentan pangeran, deuk ngaheulakeun nyaeta parentan pangeran. Salah satuna anu geus jelas-jelas anu netral mah urang teh nyaeta ngagugu keneh kana hawa nafsu, ngagugu keneh kana pangarasa. Ngagugu keneh pangarasa. Da ayeuna mun tama lamun ieu ku urang dilenyepan masalah pelajaran hungkul ayeuna ka urang. Ieu mah ayeuna mun tama tadi ayeuna mun tama aya tamu menta ayeuna mun tama ubah menta ayeuna mun tama kae. Sa jauh-jauh ayeuna di bari gua. Padi cenah ayeuna mun temennya abdi ngawitan liran ayeuna ngaos teh ngawitan ayeuna ngalih ayeuna mun tama ngaosna ka Masjid Al Ihsan cek urang teh jauh aya ke mana dasar wah eta di dijan teh baligo ayeuna kalisan ka ditu teh lihat upami dialihkeun deui mah cenah ka ditu ya insyaallah kita babatok eta ayeuna mun tama kadija ye ka dieu tuku ayeuna masjid pan lain ayeuna mun tama dalian ayeuna nyarita jelema mah lamun nyarita nyaan jawab ayeuna nyaan gitu serius lamun ayeuna mun nyarita ekol cuma ayeuna jawab beda eta mah ekol gitu bi an lam ta'buduhu kama amarakum ari rumasa dijieun ku pangeran diciptakeun ku pangeran dirizkan ku pangeran tapi palebah ayeuna mun tadi titah ku pangeran loba ekol gitu ekol na teh sarua ayeuna ekol ceuk ayeuna mun tama di dalang teh mah jengkol aya ayeuna usum aya ekol mah jengkol aya usum jengkol aya ekol pada teu eureun usumna ekol terus ayeuna mun terbesar 1000 kali ayeuna ekol. Itulah ayeuna salah satu penyebab urang teu diijabah doa. Salah satu ayeuna mun teu eta we hiji heula ku urang teh timang-timang gampang ayeuna mun tang ngadoa itu ngadoa ieu ngadoa itu ngawaga pek ayeuna mun teh mah nya aya saudara kang ring teh mah babari cenah ieu ngadoa mah nu hese mah syarat babari ngadoa mah nu hese mah syaratna ijabah doa nya we ieu di dihukum dicarioskeun ayeuna mun tama ku Said Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ieu 10 gara-gara ge dijaga geus angkat tangan Allahu akbar kumaha pangaruh urang kumaha hayang urang we gitu permasanya urang ayeuna mun tama datang waktu salat gitu aya pangaruh ngobrol we datang ayeuna mun teh aya pangaruh ayeuna mun teh mau ke senatron nu ngobrol kali ngobrol nu dahar ayeuna nu ngobrol wae gitu ayeuna mun teh itu salah satu
Jadi kudu naon heulakeun heula parentahan, heulakeun heula parentahan pangeran. Lamun urang yakin bahwa kan urang teh dihirupkeun ku Allah, pan urang teh direjekian ku Allah, pan urang teh diurus ku Allah, heulakeun heula tu parentahan Allah. Nah, nu kadua nyaeta nu jadi sabab pae hate teh annakum qara'tum kitaballah walam ta'malu bih. Maraneh teh osok maca Quran, ieu mah jajauheun ieu mah. Ieu mah jajauheun. Osok maca maksud maca Quran teh maksud maca Quran teh maca Quran anu kaharti. Maca Quran anu nyaeta kaharti ku urang. Maknana anu kaharti ku urang bahwa eta bacaan Quran teh eusina parentahan. Kaharti kurang maknana bahwa eta ayeuna mun teh bacaan Quran teh eusina larangan. Kaharti eta ayeuna mun teh bacaan Quran teh bahwa eta bacaan Quran teh adalah akhlak ayeuna junjunan. Walam tak malubi tapi teu ngalakonan. Maca gitu kalakuan aya di madmumi kana eusina Quran eta mah bapati nyambung jigana ge urang maca. Ieu mah keur ayeuna ajengan-ajengan, keur ayeuna mun teu makan rumasak. Baca Quran kahari saya tikeun tapi masyaallah. Dah, entong ayeuna mun teu jauh-jauh ieu mah wasiat khatib we. Kumaha ayeuna mun teu dina khutbah teh? Ittaqullah qatubala tu itu nanti an surat Yasin ini mah ani butuh doa nah eta dina Yasin teh kumaha kumaha eta teh wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwun mubin innahu wa ni'buduni hadza siratul mustaqim wa ni'buduni maraneh kabeh kudu ibadah teh ngagugu teh ka aing hada siratul tah ieu tah nu jadi ayeuna mun teh patokan hidayah maneh nu jadi ukuran maneh pegang maneh siratul mustaqim agama Islam dari kitu-kitu oge bahwa ayeuna mun teh mah wala tattabi'u khutuwatis syaiton banyak ani budullah ani budullah ani buduni ada siratul mustaqim gitu. Ulah ayeuna nganggugu ayeuna mun ka maneh kaeta kasetan jeung ulah nganggugu kana nafsu maneh kabeh tak kitu ga ayeuna mun teh dihartikeun mah eta teh omongan ayeuna khatib teh masyaallah tak urang teh nyata teu bisa kitu. Jadi geus ayeuna mun teh kieu meureunnan apakah ku ayeuna mun tadi caritakeun penyebab teu diijabah doa nyaeta dina 10 sisi ieu nu 10 sisi ieu teh nu disebutkeun mata teh aya kitu mah ayeuna mun teu ngadoa eta mah sarua jeung ayeuna mun teh naon sarua jeung ayeuna mun teh jelema daripada ayeuna mun teh dicarana kolor orat keneh geus kitu mah ulah kagok mending ditaranya da orat keneh ieu ayeuna mun teh ngadoa teu diijabah tuluy ayeuna mun teh naon tuluy ayeuna mun teh teu ngadoa ngadoraka ngadoa teu diijabah tuluy ayeuna mun teh ngadoa teu ngadoa doraka tinggal ayeuna mun teh parentahan pangeran. Nah ieu mah nyaeta ditilik tina sisi ijabah. Jadi lamun ayeuna doa teu ijabah ngagugu mah geus aya gitu. Lamun doa ayeuna teu diijabah ngagugu mah geus aya satu nilai, satu poin eta nyata naon ngagugu. Atuh ayeuna mun teh mah ieu teu diijabah nyapongan teu nyumponan ayeuna syarat tapi urang geus aya naon
ngagugu hiji parentahan hiji tah. Jadi ieu supaya naon? Supaya ieu namun tama urang ulah ngadengi ieu mending teu ngadoa we nya kieu aya namun teu percuma. Hiji eta jawabanana. Lamun urang aya namun teu dapat ijabah, urang geus menang 1 poin di dinya. Naon? Ngagugu parentahan. Pan parentahan hiji tah. Anu kadua nyaeta urusan ijabah eta hak Allah. Astajib teh cek Allah teh. Astajib teh lain cek urang. Saur Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab ari ijabah mah hak Allah, ari ngadoa urang hak urang kewajiban urang. Ngadoa kewajiban urang, ijabah hak Allah. Jadi urang tong lurak teret ayeuna mun teu kana ijabah, lurak teret kana kewajibannya urang. Urang kewajiban ngadoa. Matak ayeuna mun tama geuningan doa teh nyaeta disebutna teh al addu'u ibadatun. Jadi urang lamun ayeuna mun tama menyikapi aya nu kieu, menyikapi nu kieu, geus tong lurat teret kana ijabah sia mah ngadoa we, da titah ku pangeran ngadoa gitu. Ngan lamun urang engke ayeuna mun tama ketika geus kurah-koreh ayeuna karasana atawa ayeuna mun tama nah ieu teh anger wae gitu tah kakara urang introspeksi gitu. Eta mah berkaitan kana ijabah. Jadi artina ayeuna mun teh di mana-mana ayeuna doa kadar ngalakonan parentahan eta tong lurat teret kana ijabah. Lamun ayeuna mun teh doa anu urang hayang diijabah kakara mikiran tak kadua. Oh, bersihan ayeuna atina ulah paeh gitu. Tuluy ayeuna mun taman ngutamakeun parentahan pangeran, ulah ngutamakeun kahayang urang nafsu urang gitu. Ulah ayeuna mun ngutamakeun kahayang urang di mana-mana ayeuna mun maca Quran nu kaharti ku urang mah lakonan lain dibaca hungkul. Mun parentahanana lakonan sakamampu ayeuna mun tama urang. Lamun laranganana jauhan sakamampu urang. Tah eta mah nyaeta urang aya kahayang diijabah doa. Diijabah ayeuna mun tama. Tapi dari akang mah ayeuna kayakin akang mah ayeuna mun tama diijabah. Kayakin ayeuna diijabah ayeuna mun tama. Karena ayeuna mun tama ieu ijabah teh geuning rupa-rupa. Jadi loba we hartina bab doa mah yeuh. Panjang ngobrol doa mah panjang. Malah geus 2 jam teh. Lamun ayeuna mun ngobrol ayeuna masalah doa. Kan hiji ijabahna doa teh hiji ayeuna mun tama anu kontan. Bahasa Sundana pok torolong gitu. Atawa satiduh metuk saketak nyata. Jadi ayeuna mun tama harta keneh gitu. Nah, kadua nyaeta ijabahna doa teh aya anu ditangguhkan. Ditangguhkeunana mungkin ayeuna mun teh ditangguhkeun teh ayeuna mun tama ditangguhkeunana teh ditangguhkeun nyaeta di dunya keneh cuman ayeuna waktuna sehingga Allah Subhanahu wa taala waktu ayeuna ngadawukeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam sareng ka Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Allah diwalam qad ujibat da'watukum qad ujibat ye Musa ye Harun geus diijabah dakwatukum doa maraneh duaan. Nah tina Allah ngadawukeun qad ujibat da'watukum teh saur panggeus apa 40 tahun 40 tahun bukti na teh eta mah tong ayeuna mun teh jauh-jauh teuing lamun urang ngajengkeun proposal terus geus di ACC eta proposal teh harita keneh teu pokona nu penting mah geus di ACC we gitu aya nu cairna teh sabulan geuningan eta teh paling cepet IPK teh aya anu sataun nya penting mah geus di ACC we gitu ayeuna mun teh manaon gitu eta teh jawabna. Oh, begitu ayeuna mun tama lain teu ijabah ngan acan. Nah. Ieu masih kena di dunya. Tah engke teh ayeuna mun tama deui ieu astajib lakum teh nyaeta ditangguhkeunana teh teu di dunya dibikeunna.
Jadi astajib ku kami dek cuman ijabahna kedek dibikeun nya eta di akhirat. Astajib keneh eta, astajib lenge, astajib keneh. Di ayeuna mun teh akhirat. Lo pebikeun doa nu baheula maneh ke di dunya. Nu kami janji dikna ijabah teh ya. Ngan teu dipikeun di dunya sabab kami rek mere anu leuwih alus ka maneh. Blok we. Allah ka ieu mun teh ngadoa teh. Gusti geuningan ieu teh sakitu ampun atuh sahabat. Heueuh pan ieu teh mata ku kami ditangguhkeun ayeuna teh di akhirat teh dibikeun di dunya teh kami dek ngaijabahna nu leuwih alus. Terang kieu mah Gusti ayeuna tong diijabah ngadoa teh abdi teh geuning jadi balik kitu. Terang kieu mah Gusti mun sadayana tiap abdi ngadoa keur waktu diambil ulah diijabah ku Gusti sadayana. Ayeuna we geuning ieu langkung ayeuna mun teu agung ijabahna Allah nyaeta nu dipaparinkeun di alam akhirat. Tuh loba tah eta mah supaya daeknya urang terus ngadoa gitu ulah bosan tah. Jawabanna ayeuna mun tah mah kitu. Jawabanna kitu. Nah. Anu ka tiluna, anu ka opatna nu disebutkeun astajib lakum teh nyaeta urang dibere ku Allah anu leuwih maslahat. Aing ngadoa teh hayang nu alus diijabahna teh hayang nu goreng gitu. Hayang nu alus beneran gitu. Kumaha lamun diijabah tapi nu goreng. Daek teu. Ari ngadoa teh hayang salamet, hayang cilaka. Hayang salamet. Kumaha lamun diijabah mah diijabah ngan matak cilaka daek teu. Nah, kakara pikir ayeuna ke urang gitu. Ieu teh menta nama, menta duit loba. Menta loba duit teh gitulah rata-rata gitu urang mah gitu. Duit kon halala, sirah mubarak. Ayeuna mah ayo menta duit anu loba gitu. Cuman lamun dibere, lamun dibikeun ieu duit ayeuna mun teh eta moal bisa mawa maneh teh. Da kenyataanna di mana-mana geus loba duit mah jelema mah poho karpurwadah ya tuh dah gitu. Tigahna tina daek ngaji oge da loba ayeuna mun loba duit karek riweuh ku kenangan duit itu ka madrasahna geus ayeuna eureun ka mubari jeung loba kitu duitna gitu. Tah mataku kami teh ayeuna mun teu diijabah bere weh tina menta loba duit tuluy ku Allah diijabahna kana daek ngaji cing kira-kira ayeuna mun teu lamun eta. Jadi ari menta loba duit ieu teh teu dibikeun ku Allah teh tuluy tina doa hayang duit menta loba duit eta pek teh urang teh jual daek ku ibadah daek ku ngaji daek ayeuna maca Quran daek ayeuna mun teh mah urang kana riungan ayeuna mun teh mah ibadah kana riungan hade kira-kira hade nu mana tah geuning tuh anu itu mah lamun dibere digobrokeun duit mah tampuguh kami ayeuna mun teh apa gegreg ya ka urang kayaknya tuh kayak ngadoa sing nya tiap ngadoa ulah ayeuna mun teh boga rasa ayeuna teu diijabah ulah boga rasa teh sanajan ieu ayeuna mun teh mamaparin ieu gambaran ieu ayeuna mun teh Sayyidina bin Anhar memang orang ayeuna saperti aya di dieu ieu. Pang ayeuna mun teh mah teh sing ayeuna husnudzan ka Allah. Andai kata teu diijabah oge wios datos ngalakonan parentahan wios datos ngaguguk ka Gusti kitu ngadoa. Ya kitu. Nah hiji oge ayeuna lila ngarangkeunana nu kieu mah da kudu ka hareup ayeuna lain ku otak unggul lain ku celiung unggul ka hareup na kudu ka ati nah bisi ayeuna ka sana kitu geuningan ayeuna ngapain sapercuma ieu teh ngadoa teh ayeuna mun da urang mah kieu teh ayeuna paeh hate geuningan angga seueureuun jadi ayeuna mun teh masalah tasikapna gitu begitu dia di ayeuna di ku urang ayeuna disurah deui dihartikeun deui tetep doa mah ulah eureun tetep ngadoa mah ulah ayeuna mah wallahu a'lam bishawab.